Ari eta pamenteun kunaon euy? Bongga koek. Lain ka poet wa dikerawes pamajikan. Mana mah rumah tangga teh pagujur ge pasealin. Pasya rongkah pisan wa. Marbut kenaon tuh? Kieu wa gara-gara nama uing teh aya nu mere duit 500 juta. 500 juta? 500 juta wa. Ari pamajikan kukuh hayang dibelikeun kana emas. Da emas mah cenah moalkeun aku devaluasi. Bener memang mau ge. Ari uing kukuh hayang dibelikeun kana tanah. Kana sawah. Kana sawah, kana kebon gitu ta. Da ari kebon jeung sawah mah mungkin lillah hargana mungkin mahal wa. Deui menang hasil deui. Menang hasil. Itu tujuan teh. Terus semua tah? Jika mereka doang hayang beli emas, uing mung eleh. Kalungan tungtung nama jeung uing wa. Ari duitnya geus kecekel. Wa ieu teh uing jeung pamajikan kakarak ngalamun. Lamun aya nu mere duit 500 juta. Kocak. Ari duitnya macan aya pasean mah geus nurnya.